salaka nagara teh esekeler namanya eta aki tirem taram teh kade taram teh ajana teh ti urang pituin urang galuh Majapahit teh eta oge ti turunan urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun rahayu tepang deui sareng Mang Ayi channel dina bahasan anu kadua merenya kamari atos dipagunemkeun patali guaran Mang Ayi sajarah Sunda gitu. Lagi sajarah Sunda teh geuningan seueur pisan anu kadah diguar. Semangat para nonomannya supaya jati diri urang teh Sunda teh biasa kaguar oge nya kanggo kapayuna langkung detail. Kamari dugi ka nyara ngabahas Prabu Siliwangi sareng Prabu Kian Santang nya sareng sagala cariosna salangkung. Tapi satu acan dugi kadinya saya nama urang teh ngabahas esekeler kumaha pajajaran tiasa ngadeg teh gitunya. Nah, margi upami ninggal tina sejarah mah urang teh deuh watesna di mana mimitina teh gitunya kaituna beuki ditu beuki kontroversi. Nah, ayeuna mah urang ieu we urang bahas kanu aya literaturna we gitunya. Nah, ieulah meureunna kuring rada teu percaya lamun di wewengkon urang teh kabeh hasil imigrasi gitu. Jadi kiriman ti bangsa-bangsa sejen nu lebet ka urang di pamanak Mang Ayi mah ye kawasna di urang ge geus aya anu netep di dieu gitu nya. Ngan walau alam ti mana mimitina atuh da ngaranna ge baheula gitu nya. Diibaratkeun batu masih keneh beye gitu nya. Meureun alam oge can saperti kieu. Eta teh sim kuring mah leres teu yakinna teh dina perkara aya nu nyebatkeun urang teh asalna ti dataran Cina, ti Yunan, aya nu nyebatkeun oge asalna ti dataran rendah Iran, wah ti India, tek bengek sabaraha teori anu ngaguar di mana asalna bangsa Sunda nya atanapi umumna bangsa Nusantara. Ayeuna mah anu aya literaturna we kitu nya. Naon Mang Ayi kekepeuteukeun yen di urang teh geus aya anu netep. Tahun 1881 ilmuwan Belanda geus meunang informasi manehana jago arkeolog jenenganna teh Eugene de Bois, ditulisna teh Eugene du Bois gitu. Udah hese bahasa deungeun maning nyebutkeun teh nya. Eta geus ngungkapkeun yen di tanah Jawa nya manehanana teh tisabada nangayakeun panalitian panalungtikan ti wilayah Sumatera di ditu teras ngalih deui ka leresan Jawa di daerah aliran Walungan Bengawan Solo manehanana manggih hiji fosil heug we kumaha diaranan
Pithecanthropus erectus gitu. Jadi manusia kera atau manusia pertama yang berdiri dengan 2 kaki gitunya. Nah, berarti di urang teh atuh geus aya anu netep anu bubuara meureunnya di dieu di tanah Jawa teh. Komo samemehna ge aya. Samemehna teh kapanggih ngaranana teh Meganthropus paleojapanicus. Eta teh nu manggihanana teh walana keneh wae da harita mah pan zaman sakitu mah zaman kolonial. Anu wastana teh mun teu salah mah Pon Koenigswald tahun 1836. Eta oge masih keneh di daerah aliran sungai Bangawan Solo. Eta mah di daerah Sangiran. Tah eta mah Meganthropus paleojapanicus teh tengkorak manusia anu raksasa anu gede gitu nya, keker parawakanana teh kitu nya. Ciri-ciri nu sajena tah mangga weh tinggal dina literatur manusia purba gitu nya aya eta teh disebutkeun Paleojapanicus. Manusia raksasa pertama anu aya di Jawa. Tah gitulah kira-kiranya. Berarti meureun di urang teh geus aya kahirupan manusia. Cag we ti dinya nya lah eta mah jauh teuing urang mah anu geus aya kasebut eta mah prasejarah ieu sejarah. Sejarah mah artina diwates ku aya praaksara. Ieu mah tos aya aksara anu kaguar dina sababaraha literatur. Simkuring ngawitan wae meureunan ti Salakanagara anu aya na literatur teh. Salakanagara teh esekeler nama nyaeta Aki Tirem kitu nya. Aki Tirem cenah. Saha Aki Tirem teh walau alam ngan dina literatur aya kasebut Aki Tirem anu disebut-sebut dina pustaka raja-raja Ibumi Nusantara anu di guar ku Pangeran Wangsakerta. Nah, itu carita Wangsakerta. Eta teh kaguar aya anu jenenganana Aki Tirem. Tah, lamun lokasina Aki Tirem walau alam di mana nya ngan aya nu nyebutkeun di daerah Teluk Lada Banten, aya nu nyebutkeun di daerah Gunung Salak, aya nu nyebutkeun di tengah Jakarta Condet cenah gitu. Tah eta mah pananonoman sok di guar we nya. Salakanagara Aki Tirem ngan boga anak teh hiji nya eta Pohaci Larasati. Nah, teu boga deui anak lalaki gitu. Tah Aki Tirem teh kasohor oge aya nami anu sejen kitu nya nyaeta Aki Luhur Mulya. Aki Luhur Mulya jenenganna teh. Eta teh Aki Luhur Mulya teh nya teu kagungan di turunan anging ti Pohaci Larasati hiji-hijina. Teh baheula mah disebutna teh Panghulu. Panghulu sanes raja katompenakeun aya istilah raja. Tah harita aya oge anu cenah pendatang ti India ngaranna teh Dewa Warman. Tah walahu alam kumaha mimitina nepikeun ka aya hubungan hade jeung Aki Tirem.
Nah kitu cenah jeung aki tirem anu pada akhirna mah eta Dewa Warman teh ditikahkeun ka putrana nya eta Pohaci Larasati teh. Nah itu ari agemanana aki tirem teh nya eta monetisme. Jadi henteu seperti Hindu, jadi acan Hindu lamun numutkeun literatur nu aya mah. Kitu cenah wargi sadayana. Tah ti sabadana eta aki tirem tilar dunya nya kakawasaan atanapi kalungguhan teh da ka istri mah meureunan rada hengker nya meureun dijabat ku Dewa Warman kitu meureun kira-kira lah. Dewa Warman hiji nya eta wewengkon teh atanapi wilayah teh di Pasihan ngaran jenenganna teh Salakanagara kitu. Salakanagara numutkeun literatur eta ngadegna teh tahun 130 sok bayangkeun. Tahun 130 Masehi. Bet Kangjeng Nabi oge teu acan lahir atuh tahun sakitu mah. Tahun 130 mah atuh di wetan cenah aya karajaan atuh gitu. Nah mang aing ngayakinkeun cenah aya bener ngaranna Salakanagara. Tah kieu deui ari sumber sejarah teh aya tina prasasti, aya tina carita, aya tina kidu, aya oge tina informasi sejaman anu sajaman gitu. Nah bari simkuring mah bisa nerangkeun anu teu sajaman mah pasti gitu. Si Dodo teh pagaweana teh anu da nyaho kasaksian kakonfirmasi gitu. Tah eta teh kakonfirmasi ku sababaraha nagara karajaan. Salah sahijina kakonfirmasi ku zaman dinastihan nyaeta pernah keanjangan disebut teh Raja Yeh Tiau Pien. Nah eta teh kejadian eta teh tahun 130-an tahun 132. Nah, berarti bener aya kerajaan anu nganjang nya anu diutus cenah ku raja di Jawa gitu.